Waduh, imah galade teuing euy teh. Keur tiang bandera teh. Aing mah. Teu bagus meuli di chatna. Terus aku masuk rumahnya apa pesen deui kitu awinan lalu kita. Gimana kudu di belahan. Nya. Teh, keur penting teh. Aya transferan di Bahaji 200 di Persebag jadi ngeleng. Apa? Itu diberek itu diberek besing. Itu diberekkeun besing kumaha cenah bag mah. Eta urang sibuk ieu mah. Mulahan ieu. Timbang heula apa nya? Cem bagus tuh. Dengan pegawai namanya untuk pakulian. Kamari teh Pak RT iya non nitah kaleng di Bahaji. Terus itu nama anu ngarambet teh ge dibayar Abah Haji ditransfer ke Pak RT. Pak RT na kemana nya? Karena pasti tanggung jawab iya Pak RT. Amun ditah kecil mah kamari ge dibayar ngarambet teh 200. Saput segala murah ini. Kata ge mane bahul kan ya kayak kuma minum di lieu. Esugan di lieu aya cai. Ya, tiang antena can diganti. Tapi lagi rusak deh kan. Kampung saya ya lagi speed duitan teh kemaro duit teh. Kata aku kan bingung ini bisa nyetel TV cenah terus ganti we cenah ban. Aing buru-buru terus ganti eta mah mau ke duit itu ganti. Lagi cak udang dah kayak gini. Cempak geula we. Araya nya we cembaknya. Eta rekam cembak mau botol. Reka sawah apa kali yuk ya. Susul aja. Cak, tunggu ada Cak. Aduh, kayak kemana cembak sih? Oh, naon Pak RT gogoroan? Naon Pak RT? Oh, iya Cak. Kerputing teh, Bahaji teh transfer. Oh, langsung transfer beneran. Oh, cenah ngomongna besing itu di Bandung simbag mah cenah besing teu mangkat yang lainna gitu. Iya gimana cai acan Pak RT. Di Oh, lieu aya cai eueuh nya. loba cai mah. Urut anu nyaritak. Oh, di bedeng loba Cak. Bedeng loba. Nyokot teh di desa eta mah. Nah, transfernya 200 Cak. Berarti ya duit ngeleng doang. Duit ngeleng eta. Ya alhamdulillah jeung aya bekal si endang. Sakola. Mulai lah Cak. Nya kitu nya. Da urang keureuteun itu yang bandera. Jeung pisan ieu Pak RT nya. Siap. Alhamdulillah. Ingetan keneh ka Ece Pak Haji mere pakulian langsung dibere yang bekal deuhan. Kok ieu Pak RT tandur teh teu
beja-bejanya dari ratandurna Pak RT teh. Pak Haji kunaonnya? Pak Haji malah balik ke Haji Odang, lain ka dieu Pak Haji teh. Jadi mah peribahasana euceun teu boga duit ge kasbon. Lari ka ditu mah kudu nelpon heula. Kumaha loba pengeluaran jajan teh si undang sakola ayeuna. Terus sakieu ge alhamdulillah diberi pakulian ngeleng eta tandur keur irasinya coba Bahaji Pak RT teh mete beja-beja. Dagang kangkung sepi namun berang mitina doang rame. Cok geus seminggu 2 minggu mah dagang kangkung teh sepi. Dagang-dagang naon deui nya. Mun pakulian di Abah Haji eueuh. Kak Endang ulah sampai kos emak kos gendang sing gede milikna geus gede mandang mama kukuli wae di batur ari keur aya kukuli ge ari keur eueuh nih. Mah ini masih yang bandara mah ya teu ya. Betul ujungnya ya. Buset. Aduh ya, ieu naon sih nya? Patenuraki. Buset. Siga nama kana paku ieu mah ya. Aing udah suka ini. Oh, nol ieu mah. Bah. Ada ieu dagang kita mah. Nah, sini ya. Sekarang kepanggil kodol deh nah. Bah. Naon sia beban Bogoroan wae ka aing. Eta antena lain mah di beneran sia teh ban. Masih teh hayang sok lalajor TV. Ya antena udah dibener-benerkeun. Ya mah kurnaon sih sia teh. Pengen meureun nama kita. Bah. Ieu rek gaji. Odol naon ieu mun pateneurak nu awi oge. Ampun mun kata rompang kieu ngagaji naon sih? Teneurak aing mah. Jur ngagaji naon ieu? Naon ban? Iya, ragaji meni kodol dia ragaji meni
Kodol ya tenerak urut naon. Ora gaji Heeh. kunaon. Kodol. Tenerak. Anu awi tenerak tuh. Tenerak. Sia mah arek modal teh bebek aing. Astaga, lain modal bah. Ieu ra gaji urut naon, beli kodol kieu. Tuh. Tenerak tuh. Tenerak. Nah, gaji lah. Oh, kok dia aing urut suluh masih ya nyangu pakai suluh kebegawan gas. Anu paku sih ada mau ieu mambur nah. Ada bedog di mana bedog? Nyisirkan ini nyisirkan ya. Kurang tiang di dapur eueuh. Naon Bedog. eta gaji entong digodog atuh ari itu mah biasa. Bah, ampun aing mah. Bedog, bah. Bedog di mana bedog? Kurang tiang di dapur eueuh bedog. Bedog nyisirkan ieu tah. Ieu mah diasah entong digodog. Oke lah. Nah, rupa wae. Kali itu bah lah. Atuh Tang bedog lah. sia mah aya wae ban. Rok gaji arek digodog batur di asah dikikir naon cuma digodog.